warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama abdi Naura Azal Khairil. Abdi dari kelas 4 Zaid bin Sabit. Naura bade macakan siji saja. Di kebon binatang Kenging Beri Putra Mandala. Fungsi abdi ka kebon binatang loba sato ciptaan Allah. Ninga anu ieu beda rupa, ninga anu itu lain rupa. Sasatoan anu dicipta ku Gusti